Dipaehan bae. Moal anu nyaah ka dirina lincang ti diri dewek serangan. beres bener kan. Si lain nyerang dewek bakal nakis. Ka serangan si lain. Dan dewek teh kudu bela diri. Aji goblok. Bela diri bela bangsa dan negara Republik Indonesia. Si goblok kemana kana Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. Kerdiam hari ieu ngaran urang yang pitu teh ieu. Heeh. Deuk naon sia hadieu? Budana dok. Aya peryogi we. Aya penting. Aya maksad. Udah gila. Maneh datang ka dieu moal teu aya perlu anu aya sangkut pautna ujung barang-barang antik. Apa sih lu? Maneh dek menta kaeta binarom nganu hati maneh dina waktu ayeuna bakal dipaehan ku aing. Nah, gue jadi pakai naon hubunganana. Ya, naon cenah paehna dewek jeung kareta binarom. Ieu kareta binarom teh eta merupakeun kareta unik. Antik cenah. Barang kuno anu wajib dijagana. Kali tuna ku aing ka museumkeun. Heeh, kadi di ieu mah ku dewek. Moal bisa aja. Pakai ke. Penting na Indonesia teh. Penting anu ngajaga lamun ieu mah kareta binarom dibikeun ka maneh anu hati sia teh mah aing. Lah eta. Mah nya dewek minta kareta binarom nek mah maneh teh bisa teh. Lain dulu. Beda maksud ya. Coba dikeun ieu. Moal bisa dipaksa ka dewek, dipaehan sa aing. Aduh. Aku matakan di situ. Kan? Bobot. Jadi pasikeun kan? Modalan ku sia nya. Aduh. Sadis. Cek juga kan deweknya, cek dukungan dewek teh. Kumaha tah kamu? Kamu teu dibikin eta kareta bakal dipaehan ku dewek sih. Aduh, bete. Sangeunah anu ngomong teh euy. Tegala sia. Mau pati-pati datang ka dieu dewek lamun teu barengan ku kategaan. Beres kan. Bener. Lamun si lain maksa eta kareta binarom anu hati si lain kada adu si hareupan jeung dewek. Siapa takut? Tenang ngendang. Sedikit pun saya tidak takut. Moal mundur ku sasiku. Moal ngejat dewek. Geus satunya beas. Gaji goblok. Jadi mana dek maksa wae? Maksa. Gusti, naon sia? Ieu rek maksa cenah Gusti, paehan Gusti. Bodas. Bisa hancur keluarga aing kabeh pek kayak binarom. Sok.
Isya tadinya tadi rek mahan deh. Awas kan. Mau waduh. Oh, si adek lompat kamar. Lompat mau ada capek. Rek diam ini dia. Baik. Moa anunya kadirina lincang ti diri dewek serangan. TPS bener kan. Si lain nyerang dewek bahkan nakis. Serangan si lain. Dan deweknya kudu bela diri. Aji goblok. Bela diri bela bangsa dan negara Republik Indonesia. Si goblok kemana karena Mana we? lain eta manehna di sini ku aing teh kumaha. Kumaha tah? Naon sih teh? Naon sih teh udah gede euy. Aduh kakara kating kakara sadar. Naonna cenah? Di sini kita maneh teh kitu-kitu. Naon sih teh? Naon sih teh cenah euy. Astagfirullahaladzim, cekut kaut-autan gitu eta bungut. Aduh, habis si goblok. Juga tadi jadi bungut dewek juga. Lain eta huntu maneh hiji kumaha teh hiji-hijina. Teu umum jeung batu saung teh tekeueun eta kitu hiji-hijina. Baru maturannya. Coba tapi kitu-kituna silai. Jeung eta irung teh. Naon mah make inyuk teh. Lain inyuk kumis belug teh. Banyak kumisan celau sini. Rekuru tadi segitu mah. Ulang aina dulu sini. Ulang aina. Kio ke dulu dari ciptaan pangeran dulu. Ciptaan pangeran euy. Aduh, ciptaan pangeran siapa tapi buatan Cibaduyut. Alah. Oh, udah ini sepatu sini. Buatan Cibaduyut. Yo. Itu lucu gitu sama dia. Mika. Lalu mana dikukut kuingnya kiper ban kuuk kan? Aduh, kuuk. Oh, udah kecu kakek. Kakek. Wajahkeun je euy. Lain eta maneh huntu hiji belum dina motor mah maneh teh beureun metik gitu kan. Metik kita. Gusti. Wajahkeun dewek metik. Oh, udah jemek teh. Wajah metik kan. Aduh, yang disebut emnek euy. Yang disebut emnek euy. Apa barang halus mah. Emnek mah kudu aya suratan atuh teh. Zamane mah eueuh, teh si goblok teu kitu. Kumaha sih teh? Tampol lokale. Lut di kalian. Tong ngomongane gelut sakalian. Minakeun euy. Lagu naon sih? Lagu kebangsaan maneh? Lagu kebangsaan. Kita ngerti. Lain lagu kebangsaan, itu kan lagu Majak Gelut. Majak Gelut itu ngalagu heula gitu aneh sih mah. Dek Gelut atuh pasang lain ngalagu sih teh. Ampun, teh ieu kurang gaul teh deuleu. Ieu. Salah pergaulan di situ. Pergaulan bebas teh. Aduh. Eta maneh teh huntuna eueuh hiji dicacrok euy. Alah, dicacrok bener Dedek. Maju sih sok. Belum sama oi. Wah. Anjing dia tidak gua tuh naik ke batu tara. Oh, siap. Kayaknya mau. Wah. Yo, au.
siap. Apa? Ya Allah, anjing gitu udah. Balikan asa sablak teh. Tasya. Sakit tuh gelundung dewek mendeleu mata ulah wani sih. Sugan detik itu atuh mama. Ampura urang, ampura. Aduh, kada gelut amanya. Sok rek kumaha na, sia, sok. Ya pencetan mah. Dari awal teh bisa udang. Sia teh jeung dewek teh musuh dulu jeung minta pencetan teh. Hah? Banyak musuh pencetak selain lawan sini. Aduh mangga ulah musuhan dari dulu deh. Juga nih hikmah nanti dia mangga temuran ulah dek berupa saya lah dari dulu deh. Pencetak ni ampun abang kita mah. Ampun. Banyak. Belah mana setiap belah mana? Sing mana wae rasa cenah. Tah bunuh. Kita ngomong bunuh kahadap. Kita mau 10 ke hadap. Iya sih teh. Kayak tamang ada. Benar sih. Ada. Acan. Acan jo terang. Udah kumaha sih teh. Benar. Oh, juga teh ngurus. Kayak cabah sih teh. Kayak tamang. Aduh. Tong tarik teuing mang cicing sana di dempet teh. Kuel pecetan. Bener ya bisa dimatikan kita mencet Mangan. Aku cacing mangan tuh. Lawanan memang. Jangan punggu kan awas saja tuh. Pecetan ku dewe. Eta mang. Umpes itu. Ay, mencoba aku sih teh. Ngeceng atuh mang nama. Kita di mang dewek teh lain mang silaing itu. Wah, ada teh. Nangis dia mang kaharti perjalanan hidup teh mang. Cing goreng, cina goreng yang bakal jadi hade, mang. Lamun urang dek tapakurna mah, dia sing jadi ilmu urang mah. Ieu teh perkara-perkara pangeran mah. Sepanjang urang tadi musuhan. Sulit teungeuh, tapi ilmu jadi dulur. Jadi dulur mah urang ngecok mah. Kosok kana peuting mah. Ada waran. Mana yang buka putih gitu, beak dijual, goblok. Nanti ari dawaran itu. Orang putih kali, betul beak dijual. Cik mang, saya terpelatokin sama. Iya, sirah iya. Sok pelatokin mang, tudut mang, bukna aduh. Daeng we. Ini teke aku pelatokin, ini teke aduh mang. Didudut buk jangarna Anak saya. Astagfirullahaladzim. Jadi pencetan. Pulang cari makanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.